Mun ngarasa jadi jalma borangan, omat ulah wawanyanan camping sorangan. Lamun keeng terus ngabayangkeun nun teu henteu bisa kasupan jurig cekolot mah. Tapi camping sorangan bari nguseup di sisi walungan. Eta mah super healing we. Matak tiis ceuli herang mata. Lalampahan kuring camping sorangan, urang ngawitan ti mapai jalan satapak keur ngajugjug ka sisi leuweung neangan tempat anu merenah keur ngadegkeun tenda anu bisa bari nguseup. Di sisi jalan loba tangkal jati, jadi loba daun jati garing anu katincak sing karesek. Tah ieu tos dugi ka sisi walungan tempat anu merenah keur ngadegkeun tenda. Urang gancangkeun wae masangkeun tenda mah. Da kitu keneh masang tenda mah. Ieu tempatna lumayan alus di sisi kebon salah sahiji warga. Lumayan kawalungan ukur 3 atau 4 meter bisa nguseup bari dudurukan. Kulantaran teu mawa pasek, jadi kapaksa pasek-pasekna ngieun tina rangrang awi. Geus tenda ngadeg, saterasna urang nyiapkeun heula alat-alat keur nguseup. Sabab lamun geus poek mah rada hese ngasupkeun kenur kana liang nguseupeuna. Saterasna motongan suluh jeung rangrang awi keur dudurukan ke peuting. Lumayan rangrang awi keur paneurak. Ayeuna panon poe geus surup. Sapertos kieu tah kaayanana. Sora jangkrik jeung kasir mimiti di sarada. Lumayan ngurangan kecempling. Ngan beda pisan kana hate. Mun suara kasir jeung jangkrik mah leuwih nentremkeun kana hate, beda jeung suara knalpot atawa klakson. Komo deui mun ngadenge suara nu pasea mah matak sirah awun tah. Nyedak ka peuting kuring mimiti milun seuneu lumayan keur nyaangan sakuring tenda. Kuring ngan mawa 3 lampu baterai, anu hiji keur nyaangan deket tenda, anu 2 lampu baterai anu khusus bisa dipasang dina tarang keur nyaangan mun masang eupan bari nguseup. Hiji dipake, nu hiji deui keur cadangan bisa beak setrumna atawa keur nyaangan tenda ke lamun rek sare. Kulantaran loba rangrang awi, jadi dudurukan leuwih gampang. Ari ngieun kopi mah, kuring make kompor gas leutik anu gasna sagede bitis budak. Teu divideokeun eta mah, da kitu keneh meureun. Jadi nu dilakonan kuring ngan ngajagaan seuneu jeung nguseup anu kira-kira nepi ka jam 12 peuting rarasaan mah. Kuring oge teu ngadengekeun musik sabab setrum nu aya diawet-awet. Sabab ukur mawa HP anu dicas pinuh jeung powerbank hiji. Jadi ameh bisa videonan nyambung nepi ka isukan. Ayeuna urang gancangkeun deui naon nu dilakonan ku kuring nepi ka jam 12 peuting. Pas subuh
hudang nage telat jadi subuh narda telat. Terus ngangkat usep anu tadi penting ditegerkeun ngan hanjakal usep kambang nu ditegerkeun teh jiga nama ngait kana rungkang. Terus usepna kasisi jadi teu bebeunangan. Tapi teu naon da kuring mah ngusep teh lain ngalalauk-lauk teuing ngan resep wae bari ngadaguan ngurunyud bisa bari ngalamun ngahuleng jeung sagalana kaasup mikiran kahirupan ka tukang jeung kahareupna. Tah ayeuna panon poe geus ningrai pisan cai ibun dina jukut geus gararing geus meujeuhna keur beberes da rencanana oge ngan ukur sapeuting. Ayeuna urang meresan tenda siap-siap mulang. Tamung sakitu para wargi pengalaman camping sapeuting. Ayeuna urang beberes deui, siap-siap balik deui ka Bogor. Hatur nuhun.